Ibu Ratimah kita bisa majar kumaha waktu Untari menjadi anakna negerakeun maksudna barisa tengah maksa teu bisa dihalangan sigana teh karep jeung kahayangna. Akhirna Saraswati jadi eleh deet jeung Ibu Ratimah ngan ngolepat pikiran sejen yen pikeun ngungkulan rasa kamalang di eta patempatan taya salahna lamun Ki Jaroji jeung muridna bisa ngabaturan Ibu Ratimah. Sabab sanajan kusaliwatan Saraswati boga kayakinan Ki Jaroji jeung Sarjan mangrupa pribadi jalma nu bisa dipercaya. Saraswati akhirna nu mere putusan cumari tadi ditujukeun ka Ki Jaroji jeung ka Sarjan. Ki Jaroji oge Mas Sarjan, upama memang rumasa kahutangan budi ku Kang Rawing oge boga karep hayang malas budi ka Kang Rawing, ayeuna waktuna gegrakeun atawa nembongkeun eta sikep. Ayeuna abdi rek aya pamerdi ka Ki Jaroji katut Mas Sarjan. Ki Jaroji jeung Sarjan pada neutup ka Saraswati. Ki Jaroji nu harita nyarita narek meredih naon kitu Nyimas teh. Ari kula mah jelas memang hayang males budi ka Jang Rawing jeung kulawargana. Cacakan lamun eueuh pitulungna mah geus ngan ukur tinggal ngaran meureunna. Ayeuna teh cik narek aya pamerdih naon Nyimas teh ka kula. Alhamdulillah aya ku bagja ka bina-bina tepang dina mangsa. Kudu ngerasa ngasa-ngasa Nyimas. Entok kudu kerakjo, entok kudu bintang, entok kudu ngeran, entok kudu ragu. Kalayan urang salawasna miara naon dimaksud nah kumaha nah bade aya keperyogian neun peryogi didukikeun kana syariat Islam. Ari kula mangrasa lempang rasa ngaliwang umpamanan Nyi Saraswati kedalem mampak ka Gunung Limunan jauna sanes deket-deket jauh maweh biasa Saraswati ngabagi panutup ka Ki Jaroji jeung Sarjan. Telila terus sudah dilisan. Kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang. Utama abdi jadi lumampah jeung Untari ka Gunung Halimun. Sangkan urang salawasna aya dina panjang. Sababaraha poe mabaturan di dieu Maratima. Mangga ayeuna nu kepo waktu percaya Ki Jaroji katut Mas Sarjan bisa dipercaya pikeun ngabandut abdikeun ngabaturan sakaligus ngajaga ngariksa ilmu Untari. Garapan wa kepo. Eta mangrupa bukti Ki Jaroji jeung Mas Sarjan mulang tarima ka Kang Rawing. Ieu, Brung. Ibu Ratimah Lamun atuh kitu bari sakalian leureum di dieu pikeun mulikeun kakuatan. Maksudna barisa tengah. Ieu pamerdi abdi teh Ki Jaroji oge Mas Sarjan. Kumaha kira-kira bisa nyimponan kana paminta abdi. Saraswati nutup antep ka Ki Jaroji jeung Sarjan pikeun ngungkulan Ki Jaroji jeung Sarjan silih teuteut ka ilang berat oge paminta Saraswati bisa ngabaturan batu busa tadina marek terus mulang ka lemurna tapi upama nolak bet goreng kasebutna sokomo Saraswati ngalisankeun kitu mah bisa dipercaya yen pikeun mulang tarima kasalakinan Saraswati taya deui bicara nyumponan kana pamardihna Saraswati ningali Ki Jaroji jeung Sarjan masih keneh cicing tacanembalan Saraswati terus nyarita deui. Ari salira Nyimas percantan. Ayeuna waktuna digegrakeun atawa nembongkeun eta. Sanajan ari maksud mah hayang buru-buru mulang ka Pilembura. Tapi taya bayar jalan narima kana eta panci. Ki Jaroji muga-muga we atuh Nyimas duaan king bisa buru-buru mulang di ka dieu. Bari babarangan jeung jelas memang hayang males budi ka Jang Rawing. Memang kitu pisan pangarepan abdi oge Ki Jaroji. Tah, atuh lamun geus kitu mah urang tatan-tatan Untari, wanci subuh datang urang lumampah geus nuju ka Gunung Halimun. Upama memang ketu-ketu hayang ngabarengan eceuk. Kitu putusan paguneman dina peuting harita. Sanajan ari hate mah Ibu Ratimah teh salempang jeung nalangsa, tapi teu bisa majar kumaha sabab Untari keukeuh dina tekadna. Waktu tetedut hidung jeung lalang saeuting nyingrai ka tembus ku sinar sang surya. Bareng jeung balebat anu ngembang kiblah wetan. Saraswati jeung Untari lumampah ninggalkeun Pilemburan geus nuju ka Gunung Halimun. Lantaran hayang bisa buru-buru nyusul geus leuwih ti heula lumampah nuju ka Gunung Halimun. Bari sakalian ngahaja ngalatih Untari. Sakapeung upama pareng di tempat nu ti iseun jauh ti Pilemburan nu kaliwatan, Saraswati sok ngajak lumpat ka Untari. Pareng capek ngan ukur leureus sakedeun kitu jeung Ki
kitu we lampah nu disorang ku Saraswati jeung Untari Utama teh. abdi jadi lumampah. Caturkeun harita Ki Buyut Ireng jeung si Keling anu terus lempang sakedeung diselang ku balap lompat kawilang nupang heulana beuki deukeut ka tempat nu dituju. Percaya Ki Jaroji Waktuan cigeus salin jinis jadi puting Ki Buyut Ireng jeung si Keling akhirna tepi ka salah saji pilemburan nu kapaksa harita leureun heula malah milu mondok di salah saurang pangeusi eta lembur. Nu kadatangan ku Ki Buyut Ireng teu bisa nolak sigana teh. Sabab pikeut jeung caritaan Ki Buyut Ireng ngandung daya sima anu ngajadikeun pribumi susah pikeun nolakna kana maksud jeung harapan Ki Buyut Ireng. Kumaha kira-kira bisa nyumpul. Malah meme sari Ki Buyut Ireng Saraswati si Keling jeung pribumi nu kawilang salaki jeung pamajikan nu geus kawilang kolot harita pada ngarobrol. Kadenge Ki Buyut Ireng nyarita. Da pugusa tadi marek terus mulang ka lemurna. Didenge-denge pamanolak untuk dewek teh waktu tadi asup ka jero ieu lembur mangsa wanci geus budi cenah dijeuteuk kunci diraja ku karapan setan roban dina waktu katuka kana pamardina. bener eta teh Ningali Ki Jaroji jeung Sarjan masih kene cicing tacanemalan, Saraswati terus nyarita deui. ngan harita teh tepun arna nya waktu keur acan boga salah aya bayar Ditulungan dibebasna jan dari maksud mah hayang buru-buru mulang ka pilemburan. jang rawi Kita ya bayar nu sekaligus ngarentakeun karaman setan roba Cek lalaki kolot pribumi ngajawab pananya Ki Buyut Ireng. Si Keling nyerengnya sering ngareret ka Ki Buyut Ireng bari terus nyarita. Ya, Bapak Wing mah di mana-mana ge pada nyebrut, pada nyebut ngaranna jeung warawuheun, cuy. Bapak Wing teh teu jagoan, euy. Hebatnya Bapak Wing. Ibu Rati mah jeung nalang. ye jeung jempol lagi pada wakang anu dewek anu keur ngobrol euy lalang seperti jadi karaman setan roban runtagna teh ku Sirawi bareng jeung balebat anu ngembang. lamun kitu mah ku ukuran ilahi jago numaran Sirawi pikeun alam kiwari makawulan jago tanpa tandingan meureunannya Pribumi tacanemalan si Keling nyarita. Nyaho, atuh Bapak Wing mah can aya nu bisa ngelehkeun we. Bapak Wing teh atuh bek tanyakeun ka sarerea. Bapak Wing pasti loba nu nyahoan dah. Kitu jeung kitu we lah Nu matak teh lamun maneh jadi tarung jeung Bapak Wing pasti rame euy. Anu lah nyeri hate samun maneh elek. Ki Buyut Ireng ngageremet jero hatena. waktuan ngaran Sirawi geus sababaraha kali kadingi ku aing pada ngagul-ngagul pada nyebutkeun jagoan malah milu mondok. beuki tambah penasaran diri aing hayang bisa buru-buru tepung Buyut Ireng teu bisa nolak siga. dihareupeun si Keling aing kudu ngabuktikeun yen si Buyut Ireng mangrupa jelema hiji-hijina nu pantes disebut jago di antara sakabeh jago. Ningali Ki Buyut Ireng ngahulang si Keling gancang harita nyarita deui. Keling jeung pribumi nu kawilang salaki jeung Mana kunaon cuy? kolot harita pada Dengan kalau tengah ulang itu tak percaya mun Bapak Wing menang memang jagoan. Hai, mana pasti penasaran yang gerak nyoba tarung jeung Bapak Wingnya. Ah, cek ini, Pak Wing teh jagoan, hei. pribumi loba silih teuteut eta salaki jeung pamajikan teh. Nyara kawilang kakara meureunna ningali budak lalaki seperti si Keling nyaritana ka Ki Buyut Ireng bersiga kanu sapantar we. Sedangkeun Ki Buyut Ireng harita kalah ka seuri bari nemalan. Memang dewek beuki penasaran hayang buru-buru tepung geuing sangkan gancang aya kapastian saha nu leuwih punjul ilmu danina alam kiwari tapi dewek boga kapastian sanajan Sirawi Bapak Ilaing geus ngawaris ilmu sinur alam tetep moal mampu dulu baheula dewek satanding satata jeung sinul alam upama bantro kakuatan teu oleh imang eueuh nu eleueun nu meunang anu saterusna dewek lungkap pikeun nyiptakeun ilmu olahan hasil tatapan nyata ilmu weduk jeung muara abaraja ilmu lain geus ka Bandungan kumaha kampuan eta ilmu dewek runtagna teh Si Keling katingali cicing. Memang aya rasa salempang oge dina hatena si Keling sok sieun bener bapana nepikeun ka eleh wawasen ku Ki Buyut Ireng. Tapi si Keling gideug sorangan bari nyarita deui. Amoh kieu. Mun Bapak Wing ka kumaha pasti menang euy, moal bisa elek kumaha ieu. Najan mani boga ilmu weduk yang juru jeung muara baraja ge tapi ilmu Bapak Wing mah rame euy. Buktikeun kumaha
maneh kieu. Nu mata mun maneh. Nu mata ke pasti ku dewek dibuktikeun teuing. Bikin alam ayeuna kayan dewek geus eueuh pantarna euy cokomo sinur alam geus tinggal ngaran Sirawing wayana kitu upama mangke bapai laing Sirawing bantro kakuatan jeung dewek geus bisa dipastikeun dewek nu bakal unggul teuing diri aing yang bisa buru-buru bandungan ke dina waktuna nu penting ayeuna urang kudu bisa meunangkeun heula kembang pancawarna hijina nu pantes teu ngarti wing mah bet jadi kudu menangkeun heula kembang pancawarna. Pada mana hari kawin jeung anak nanti jaya raka barenanya. Bekian kalau maneh mah euy. Lain kitu deui keuing. Kembang pancawarna moal jadi jagan para jago nu datang tinggal tempat malah mun teu ngandung tua kasakten. Jadi kembang pancawarna sajaban itu bisa ngubaran anak Naki Jaya Raga bisa dijadikan kekuatan tambahan untuk beda jimat lainnya dulu. Jadi mun kitu mah kembang pancawarna teh nyalukur keur ngubaran wungkul barennya kieu euy. Lain deui keuing. Dewek jadi ngobrol jeung ilaing keur ngobrol jeung pribumi apan ieu teh. Ayeuna dewek hayang nyaho pribumi. Kumaha sanggeusna ti kajadian baheula aya sok datang di kaki nu ngaran Sirawing. Ibuyut irang neuteut di ka pribumi. Ngajakan ngobrol. Hari pribumi harita teh gigi deui. Bari ngawalon sedengkeun awewe kolot nama terus ngoloyong ka tukang rek ka dapur sigana mah. Pugu asana teh geus tekung si tepung deui jeung ngaran Sirawing Ibuyut. Da harita mah atuh teu sirikna jadi sabiwir hiji sanajan ayeuna oge nya kitu eueuh anu teu wawuh ka ngaran Sirawing. Ibuyut ireng panonna rada muncereng ka pribumi anu pikeun pribumi mah jadi ngageter hatena. Mangga teu montong make jeung muji-muji wae Sirawing sabab Sirawing moal di makalangan jalan kajawaraan. Dewek teu hayang ngandengit di jalma nu muji-muji ka Sirawing. Karsi bener bapana si Keling ngareret kaki buyut irang bari nyarita. Tapi si Keling lagi kurangan bari nyarita. Bet ngomong kitu ningan bebas euy. Teu naon jalma nu muji ka Bapak Wing mah. Maneh mah nyeri hate mereunanya. Tong kitu maneh kieu. Mun dek ama kawin sabab Wing geus sok muji-muji ka Pawing mah. Kibuyut ireng mundeli ka si Keling. Tapi si Keling kalah kamalik mencrong. Kibuyut ireng teu lila kituna teh sabab terus nyerenge seuri ka si Keling. Pembabarian dulu lamun hayang jadi jago tanpa tandingan Keling. Dewek mangan ukur hayang nyaho. Kumaha kayaan hati ilaing Keling. Nu matak dewek ayeuna masih kene teu yakin kana ceritan ilaing Keling. Teu yakin kana ceritan Wing kumaha kieu? Oh, pamangke bener yakin bapak ilaing Sirawing elek ku dewek. Nya bener ilaing daek jadi mur dewek. Milu jeung dewek nu tangtu meureunnan kudu papisah pajauh jeung indung bapa. Ari sabab ayeuna kadenge sarta kabandungan ku dewek ilaing masih keneh boga perasaan homrat. Hormat jeung nya akan jadi bapak ningan euy. Maneh mah belakang saki euy. Nyaho atuh Wing hormat jeung nya kapat. Man Wing geus janji apan ka maneh jadi janji Wing moal nepikeun ka bohong kieu euy. Nah ilaing bisa kitu papisah sarta pajauh jeung indung bapa. Nah make teh dae mun kitu mah teh Wing apan ngomong ka Ibu Saraswati jeung Pawing. Teu guru ka maneh sabab maneh leuwih jago tibatan Bapak Wing. Tapi inget euy ka Ibu Saraswati jeung Bapak Wing. Maneh mah bohong wae kieu euy. Cenah urang rek ka tempat gempar karoban nanyakeun Ibu Saraswati tapi teu deui waduh maneh mah. Tenang Keling. Upama urusan kembang pancawarna geus beres. Mangka segala rumpana bakal lancar dulu Keling. Nah, ilaing teu hayang kembang pancawarna nu ngandung buah kasakten nu bisa dijieun diman. Ongko hayang jadi jago nu teu bisa dielekeun ha. Nya geus kitulah teu naon. Betul kukurubukan ki euy. Panona rada muncereng ka pribumi geus kasake namanya. Jadi ngageter hatena. Si Keling neuteut ka pribumi atuh pribumi teh. Era aya si Keling ngomong kitu teh. Ngan kita tadi oge memang loba kering kaget pribumi teh ngabandungan obrolan si Keling jeung Kibuyut ireng. Keling ngareret ka Kibuyut ireng. Anu teh lah geuningan si Keling teh anakna Sirawing. Pribumi neuteut ka si Keling bari nyarita. Tenang si mak keur di dapur keur ngagelekeun sangu sigana. Ampura we nya.
dari sugan teh moal aya nu sumping atuh kita bulan heula da moal lila deui ke nya kurarasaan masih kedeung ge asak kudu urang membalik ka sikeling Halo syukur hari ngarti mah hari urang ka tempat tujuan teh jauh kene teh kieu terus nyereng lila dengan aing mah ka Gunung Halimun teh nya kieu nyaho atuh daun lampat ka gedung kodong geling ngan ku cara urang mindang lumpat jeung lumpang gancang dewek boga kayakinan urang tangtu bakal tere tepi ka tempat nu tuju ngan ilaing upama engke geus tepi ka Gunung Halimun omat kudu nurut kana parentah dewek yakin bapak ilaing sabab urang bakal ngambah ka tempat anu sangat bakal ngambah ka tempat anu sangat ka tikus lain jeung bapak dedemat dedemi siluman ini bakal aya di dieu masih keneh boga perasaan homra pensiunan kawin kieu akan jadi aing mah moal sieun panu kitu ki bantingnya kuwi bisa dibanting gitu bae geuing makhluk gaib besar wajeng makhluk nu katinggali ku panon deui contohna waktu maneh ngangkat batu kalingga kalah kabojan geuningan sabab ngangkat kekuatan gaib dina batu gede si keling cicing penimbalan memang manehna kudu ngaku upama harita henteu nurutkeun kana amanatna ku buyut urang geus bisa dipastikan pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukkeun kabeh kakuatan jeung elmuna tapi batu teu bisa dijunjungkeun ka luhur si keling cicing penimbalan memang manehna kudu ngaku upama harita henteu nurutkeun kana amanatna ki buyut urang geus bisa dipastikan pamohalan bisa ngangkat batu kalingga sabab manehna geus beak dengkak ngetrukkeun kabeh kakuatan jeung elmuna tapi batu itu bisa dijunjung ke luhur si keling harita ngomong jero hatena bener yang jadi ngomongan ki buyut ireng teh amun uing harita teu nurutkeun kana parentahna maneh kuruhungan ki euy yeung ka kata batu kalingga teh si keling ngetep ka pribumi atau pribumi teh era aya si keling ngomong kitu teh ya aku bapak uing pikeun ka elek ki buyut ireng mah terung kaget pribumi teh ngabadeng keling jeung ki buyut kunaon mah dibet ngahulang kitu keling anu pikiran naon deui teh anak mikiran hayang buru-buru menangkeun kembang pancawarna euy atawa keur mikiran upama dewek ngaduwa wesen jeung bapak lain keur sangus maneh mah nyahoan bae ki euy uing memang keur mikiran kajadian nu bakal lumangsung euy amun maneh ke tarung jeung bapak tapi kan karubuhna karunya euy ningalina meureunna arti mah hari urang ka tempat bae ngomong naon oge keling nu penting deuleu kanyataan ngan terus terang lamun nepikeun ka bener dewek gedung kodong bapak lain eureun dewek jadi jelema orang jadi jelema gancang dewek boga kayakinan terus mana jadi naon jadi kuda atau jadi muning ngan ilaing upama engke geus keling beunah ngomongna teh pribumi oge nepikeun ka karung atuh lantaran kaget malah urang Inggris man Inggriskeun sok sin ki buyut ireng ngabanting bakal ngambah ka tempat tapi ki buyut ireng teu ngarasa kasieun hatena kalah kang nyeah kayeuseuh bangun anu suka aya ngicaritan si keling seperti kitu mana mah pensiunan kawin ke dewek eureun jadi jelema artina leuwih hade dewek kojor sabab hartina dulu hasil olah tapak tahun-tahun lamun dina tujuanana ilmu dewek aya nu mangluhurnan aya nu ngaluhuran sampai ai lain teu nepikeun ka jadi murid dewek ka ibuna tabat tukasi kudu kumaha kalaku kumaha ge lain kudu jadi murid dewek geuning aku upama harita henteu nurutkeun ka amanatna meniku keuh maneh mah ki euy pamohalan bisa mangkala buktina we ari cek uing mah ayeuna mah pikir we ku maneh ki amun bapak uing leuwih jago tibatan maneh keurnaon uing make guru ka batur bener tah memang manehna kudu bapak uing nurunkeun ilmu sabagian dina waktu kamari-kamari maneh mah awas nguyur bae sabab manehna geus beak memang dewek keur lieur euy sabab sakuduna mah teu kudu ngarandapan ikliwan segala rupa deuleu loban wayang jadi murid dewek tapi batin dewek geus ngabejaan eueuh dipawaris ilmu dewek ka jabati lain pribumi awewena nu mangrupa awewe kolot harita datang dinyampeurkeun bari terus nyarita oke sakedap deui ujang sangu teh asa hampura we ari sugan teh moal aya tamu nu datang atuh dengan nyakitu da di dieu mah sakieu buktina geuningan ujang pribumi awewe teh ngareret ka si keling nyerengeseun bari nyarita mikiran naon deui teu naon mah nu pentingna mah asal aya kejona we lah jeung usin yang belum asin atawa belum daging hayam oge daek uing mah saya mah naon bae
kadenge kebuyut ireng harita nyarita deui. Kejadian nu Betaru dang itu dewek mah geuling. Di lemur aya wahangan coy. Oh geus lupa itu mandi lamun teu salah mah yo. Di mana di walungan herang caina pribumi. Kebuyut ireng ngareret ka pribumi. Anu direret mangrupa pribumi lalaki na harita nemala. Oh, na peuting-peuting kieu teh rek siram sagala rupa kibuyut. Bubut tiris ari kuring mah ieu teh. Aya walungan mangan rada anggang ti dieu. Antur dewek atuh euy. Lain geus ngiluman dikeling. Besar wajeng batur bebawak teki beting ke mah tiris keur sajen maneh mah alah kahayang mandi awakna maneh mah aneh euy wah wing mah cicing di dieu we kaya mun di daguan lawing dahar ti heula nya oh pek we nya bari no gede we mada geus rada kurang nafsu kana barang hakan teh euy ari pribumi jajabkeun heula lobah mana walunganna yo ari geus nyawa balik deui bae laing maka dieu mun geus asak sangu sina dahar heula da budak hidung teh ilmu dewek aya nu mangluhur si keling bari nyengir harita jebik ka bibit ireng terus nyarita sate ai lain teu nepikeun kajadian awas boga kulit bodas semaneki sakitu sarua jeung uing hidung keling lain teu jadi murid dewek ini teh adi teh jang waktu nasare ieu teh kalak mandi maneh mah dasar Ari pribumi nu lalaki geus teu bisa baha kapaksa harita bari kundang obor nganturkeun ku bibit ireng anu mang rada anggang tempatna di jero imah ngan ukur tinggal pribumi u awewe kolot jeung si keling kepugusan geus timus kalawan deungna saaya aya harita si keling didaharkeun bang dewekeun di warung imah di antara beleg-belegna peuting katinggal ieu jirim nu terus ngawaskeun ka abah imah nu dipake beuting ku si keling jeung ku buyut ireng jadi murid dewe eta jirim nu cicing di tempat nu poek teh ngagendeng nyarita sorangan ilmu dewek kajabati lain keling Bapak ai bumi awewe nu mangrupa awewe kolot harita datang dinyampeurkeun bari terus nyarita hartina nu aya di jero imah ukur si keling awewe kolot aya tamu nu datang atuh keungan nyakit udah di dieu masak buktina geuningan ujang kesempatan mah dipikeun wadaran budak setan nu ngaran si keling nyarenge seuri bari nyarita keun si kumaha keling aing si jalur rampang teu ridho si lain bakal jadi murid bapak aing malah bakal ngawas ilmu bapak aing yang belum asin belum daging hayam oge daek uing mah panghalang bungkul geus ngarebut perhatian di diri bapak nyarita deui sukombari anu udang dewek mah satu kabuyutan aing di lemur aya wahangan si horeng eta jirim teh jalur rampang geuningan katayap jalur rampang lempang ka katayap pantai sora anu kadenge da puguleng ka suku jalma nu geus masagi ku pangarti deret mangrupa pribumi lalaki na harita nemala oh nuturkeun lengkah bapak aing jeung si kiram sagala rupa da aing oge pugut aya na milik kembang pancawarna aya walungan mana rada angin ieu antur dewek atuh euy lain geus ngiluman di kodaran si ku aing teh sekali teu sarwajeng batur bogawat si keling hirup bakal tetep jadi gangguan si keling sajen mah maneh mah kalah kahayang mah bodar peuting ieu teh budak edan teh awakna maneh mah aneh euy wah mah cicing di dieu we jalur rampang jelas boga tekad anu geus lila disidem dina hatena siga bari no gede we mada keteyep lempang ka keteyepan beuki deukeut ka labah imah jajabkeun heula lobah mana walunganna sedangkeun di jero imah si keling harita jongjon we keur ngaleuhak dahar di barung ejeun ngobrol jeung pribumi awewe kolot teh ai narima salangaran euy wing jadi tepugu ngobrolna di teh nyawa ngaran mah euy awas kulit panas semaneki sakitu sarua jeung wing hidung aduh sak burukan ini nah ai baru masih nama mandi mah dasar nu katelah mah ini atuh salaki mah nu katelah mah uca nu nyarebut mah bah uca jang keling jadi mah imik jeung bah ucanya camik uca lamun dibalikeun mah jadi cau euy hari uing daang hari mah imik aya ningalikeun lain hayo dahar bareng mah peuting katinggal ieu sampai kainya ujang nyada mama wareg keneh atuh lain didenge-denge ku emak jadi ujang teh anakna si Rawing meureunannya mama waas inget kana kejadian baheula di dieu waktu sok diranyah ku karaman setan karoban datang jang Rawing mah bapak ujang bet aman nepikeun ka ayeuna oge eueuh deui gangguan ka ieu lembur ujang bapak Wing teh teu jagoan mah mal aya nu bisa ngelekeun bapak Wing malah moal indung Wing oge ibu Saraswati daekeun kawin namun bapak Wing teu kasep jeung jagoan mah moal daekeun budak setan teh kudu diparagatkeun ya teh minum mah yang minum
takut jadi panghalang bungkul. Ya aya ujang caina. Tah urang kocelkeun dina keni gadeurang mah. Sirawi musuh satu kabuyutan aing. Horeng eta jirim teh jalur rampang geuningan. Euy geuna cikeni. Ketayep jalur rampang lempang ke keteyepan taya sora anu kadenge. Jirim di luaring imah nyata jalur rampang katingali geus kekerot huntuna turkeun lengkap banget oge nyidem kagemes siga aing oge hayangna pilih karena kumaha kudu diparagatkeun nyawa kudu nama jeung aing picin bangkena di tempat keberadaan dak setan kitu padis kitu kadaraan kana kumaha jadi bagus tangtu bakal pindah perhatian lagi ilmu da bakal diturunkan ka benda aing ilmu beduk ireng jeung muara beraja ulah dipikeun ka diturunkeun ka sekeuling anak ieu kakuatan aing jalur rampang jelas boga tekad anu geus lila disidem dina hatena siga bapak teh kerek ngangkat murid kana Sirawi musuh ayepan beuki deukeut di jero imah si keling keur ngaleguk nginum daharna geus beres siga nama maimik ukur neukeut bari mupat jero hate di barung jeung ngobrol jeung kana obrolan jeung kibuyut ireng tadi mah jelas. Budak teh bisa kanyahona jang awi manehna anya ini teh. Lamun teu kulitna hideung keling ke makan tes ieu budak teh. Jembet manis sarua pisan di pakulitanana jeung kibuyut irengan ieu budak anu nyarita ka kibuyut ireng sigana teh mani sangeunana pisan geus teu tumpa-tumpa deui. Tapi anehna teh kibuyut ireng bangun suka jajauheun ka ngamek atuh teu kahalal arti ieu mah ye. Nyebut mah ucap yang urang mereka uing euy. Naon mah pedang ngalas rada gede. Meni di pondok si mama nari mumah hari-hari mung anak ejo mah make mereda angka uing atuh hari mana ani ngalikeun lain lain kitu ujang mama melong wae teras inget ka bapak ujang ngajang rawi ngajang keling aya di dieu teh bapak ujang kapan meureunan teu nyahoeun nya ini kan uing teh keur neneangan jadi bapak jeung inung mah tapi kan kaina can pangi bae euy sangat amun geus pangi teh pasti bapak uing bakal rame jeung si buat ireng mah Oloh waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cepatkeun dugi ka dieu atuh acara dongeng kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios. Ya aya ujang caina. Tah urang kocelkeun dina keni gadeurang mah. Aduh, tiis euy ngeunah si keni. jirim di luaring imah nyata jalur rampang katingali geus kekerot huntuna banget oge nyidem kagemes sigana teh keling kalah kumaha kudu diparagatkeun nyawa kudu dipicin bangkena di tempat anu rada aman geus kitu kakara aing bakal nepungna jadi bapak tangtu bakal pindah perhatianana ilmuna bakal diturunkeun ka beta aing ilmu beduk ireng jeung muara beraja ulah nepikeun ka diturunkeun ka sikeling anakna Sirawi. Dasar aki-aki linglung boga bapak teh rek ngangkat murid ka anakna Sirawi musuh aing. Di jero imah si keling keur ngaleguk nginum daharna geus beres sigana mah maimik ngan ukur neukeup bari ngupat jero hatena. Adeui kana obrolanana jeung kibuyut ireng tadi mah jelas. Ibu dak teh teu sakanyahona jang awing manehna anya ini teh. Lamun teu kulitna hideung keling ke makan tes ieu budak teh. Jembet manis sarua pisan di pakulitanana jeung kibuyut irengan ieu budak anu nyarita ka kibuyut ireng sigana teh meuni sangeunana pisan geus teu tumpa-tumpa deui. Tapi anehna teh kibuyut ireng bangun suka jajauheun ka ngamek bet matak teu kahalal arti ieu mah ye. Si mah belum bae ka uing euy. Naon mah pedang ngalasna rada gede. Meni di pondok si mama natari mumah hari-hari mung anak ejo mah make mereda angka uing atuh. Ih, bet lain kitu ujang. Mama melong wae teras inget ka bapak ujang nyajang rawing, nyajang keling aya di dieu teh bapak ujang mah kapan meureunan teu nyahoeun nya. Sidikan uing teh keur neneangan jadi bapak jeung inung mah. Tapi kan kaina can pangi bae euy. Sangan amun geus pangi teh pasti bapak uing bakal rame jeung si buyut ireng mah. Oloh waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dieu atuh acara dongeng kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.